Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Wayajibu sareng wajib naon sorpuha mikeuna itu zakat, ai zakati tegesna zakat ilaman kajalma wujida anu dipanggihan ieu man minal pukoro ihalna tetep ti pirang-pirang jalma pakir. Jam'u pakirin ari lapad pukoro eta jamakna lapad fakir. Wahwa sareng ari itu fakir eta man jalma lamala anu henteu aya harta eta maujud lahu ka itu man wala kasba sareng henteu aya kasab. Yaqau anu nempat itu kasab maukian dina patempatan min kipayatihi tina kacukupanana itu man. Kaman sapertikeun jalma yahtaju anu butuh ieu man ila asyarotin kana 10 wala yajidu sareng teu manggihan ieu man illa nahwa dirhamaini angin kana saumpamana 2 dirham. Walayamnau sareng teu nyegah al faqro kana fakir naon maskanuhu imahna ieu man wa khadimuhu sareng pembantuna ieu man wa malbusuhu sareng pakaianana ieu man litajamulin karena gawe gending wa inta adada sanajan bing bilangan itu malbus. Afada maedah kendalika kana itu kaul saha ar-Romli Imam ar-Romli fi syarhi hidayatin nasih dina sarah kitab hidayatun nasih. Wal masakini sareng pirang-pirang jalma miskin jam'u miskinin ari lapad masakin eta jamakna tina lapad miskin. Wahwa sareng ari itu miskin eta man jalma lahu eta tetep ka itu man malun ari harta au kasbun atawa kasab halalun anu halal itu kasab la ikun anu layak itu kasbun yaqau anu nempat itu kasab maukian dina patempatan min kipayatihi tina kacukupanana itu man. Walayak pisareng teu nyukupkeun itu mal kaman sapertikeun jalma yahtaju anu butuh ieu man ila asyarotin kana 10 walayajidu sareng teu manggihan ieu man illa sab'atan angin kana 7 au samaniatan atawa kana 8 wasawaun sareng sarua bae kana kabuktosan naon maluhu hartana itu man eta nisoban nisob amla atawa henteu. Wal muradu sareng ari anu dimaksud bil kipayati kulapad kipayah eta kifayatul umri kacukupan dina saumur al ghalibi anu biasa itu umur. Wabil fakiri sareng ari anu dimaksud kulapad al fakir wal miskini sareng ari anu dimaksud kulapad miskin eta kamilul hurriyati anu sampurna sifat merdekana liukhrija karena supaya ngaluarkeun itu kawal al mubaado ka abid mubaad kama sapertikeun perkara haka ngahikayatkeun hukana itu ma saha al bulkini Imam Bulkini anin nasi tina nasna afada maedah kendalika kana itu kaul saha ar-Romli Imam ar-Romli. Wal amilina sareng jalma anu nguruskeun kabeh alaiha kana itu zakat jam'u amilin ari lapad amilina eta jamakna tina lapad amilin. Wahwa sareng ari itu amilin eta aladi jalma yabasu anu ngutus huka itu ladi saha al imamu imam li ahdi zakati pikeun nyokotan zakat payuto tuluy dibere itu amilin walau gonian sanajan kabuktosan itu amilin eta anu beunghar li annaha karena sanyana itu zakat eta ujrotun buruh
wa ulima sareng dikanyahokeun naon mintas miyatihi tina ngangaranana itu amilin ada mastih kokiha kana henteu narima ngahakna itu zakat lau faroko lamun misahkeun hakana itu zakat saha al maliku jalma anu ngamilikna aw dafa atau mikeun itu malik hakana itu zakat lil imami ka imam wa tawalla sareng ngajenengkeun hakana itu zakat saha al imamu imam binafsihi ku dirina itu imam payas kutu mangka gugur naon sahmuhu bagianana itu amilin walau lam yakhud sanajan henteu nyokot hu kana itu sahmu saha al imamu imam wal muallafati sareng jalma anu dibubungah naon kulubuhum pirang-pirang hatena itu al wahwa sareng ari itu al eta man jalma aslama anu asup Islam itu man waniyatuhu sareng ari niatna itu man eta dhaifatun anu lemah fi ahlil islami di ahli Islam aulahu atawa eta tetep milikna itu man syarupun ari kamuliaan yatawaqa'u anu kaarep-arep bi'itoihi ku merekna ka itu man naon islamu goerihim ku asup islamna salianti itu man au kana atawa kabuktosan itu man eta yukotilu merangan itu man kajalma waroahu anu tetep itu man salianti itu man minal kufari anu tetep di pirang-pirang jalma kupur au mani zakati atau merangan kajalma anu nyegah kana zakat fakullu haula il arbaati mangka ari sakabehna itu anu opat eta yuto dibere itu kullu haula il arbaah minaz zakati tina zakat wa firriqobi sareng pikeun pirang-pirang abid wahum sareng ari itu rikob eta al mukatabuna pirang-pirang abid mukatab ligoeril muzaki pikeun salianti jalma anu zakat kitabatan kalawan akad kitabah sohihatan anu sah itu kitabah fayadfa'u tuluy masrahkeun itu muzaki lahum ka itu mukatabun li'anatihim karena supaya ngabantuna itu mukatabun alal hurriyati kana merdeka ilam yakun lamun teu kabuktosan ma'ahum eta tetep sartana itu mukatabun naon ma perkara yafi anu nyumponan itu ma bin nujumi kana cicilan walau qabla hululin nujumi sanajan kabuktosan itu ma eta tetep dina samemeh datangna mangsa mayar cicilan wa illam ya'dan sanajan teu ngidinan saha as-sayyidu gustina afada maedah kendalika kana itu kaul saha ar-Romli Imam ar-Romli wal ghorimina sareng pikeun jalma anu boga hutang kabeh jam'u ghorimin ari lapad ghorimina eta jamana tina lapad ghorim wa huwa sareng ari itu ghorim eta man jalma istadana anu nganyuk ieu man fi ghairil maksiati dina salianti maksiat payuto tuluy dibere itu gorima kana perkara ia kadi anu mayar itu gorim bihi kalawan itu ma daenahu kana hutangna itu gorim haesuh taja dina sakira-kira butuh itu gorim ila wafaihi kana mayarna itu daen ma'a hululihi sarta datangna mangsana itu den mayarna itu daen falayu to mangka ulah dibere saha al muajjalu
anu nganyuk ditempokeun. Wayu pariku sareng ngabedaan itu muajal jawa jaito ilmu katabi kana menang merekna ka abid mukatab qobla hululin najmi dina samemeh datangna mangsa mayar cicilan di anna syari'a kana sanyana syari nyatana Gusti Allah sareng Kangjeng Nabi eta mungtadirun anu nunggu itu syari ila fakir rikobi kana pecatna sifat kaabidan minariki tina kaabidanana pa inista dana mangka lamun nganyuk ieu jalma bimaksiatin dina jalan maksiat sumataba tuluy tobat ieu jalma utia mangka dibere ieu jalma wa ila sareng lamun henteu taba fala mangka henteu utia wala budak sareng teu meunang henteu eta misti liito ilmu katabi pikeun merekna abid mukatab wal gorimi sareng jalma anu boga hutang inda adami subuti muddaahuma dina nalika henteu tetepna anu diaku-aku ku itu mukatab sareng gorim min ikhbari adlina nyatana bejana jalma anu adil kabeh ilal gorima angin jalma anu boga hutang li islahil fasad dipikeun kamaslahatanana karuksakan bainal qaumi antara kaum-kaum pasyahrotuhu mangka ari sabulanana itu gorim eta muganiyatun anu ngalap sugih anil bayyinati tina saksi apa damaedah kendalika kana itu kaul saha ar-Romli Imam ar-Romli wa fi sabilillahi sareng pikeun sabilillah wahum sareng ari itu sabilillah eta al-gurratu tentara alladina tegesna jalma-jalma la rizqo anu henteu meunang rizki eta maujud lahum ka itu ladina fil fai'i dina harta pe payu'tuna tuluy dibere itu ladina walau ma'agina hum sanajan kabuktosan itu ladina eta sarta sugihna itu ladina wayu'to sareng dibere saha al-ghazi jalma anu perang qadro hajatihi kana saukuran pangabutuhna itu al-ghazi wabni sabil wallahu a'lam bissawab.